Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring nyaritakeun lobakeun hadarat ka para guru supaya menang kabarokahan ilmuna. Yuk orang simak bareng-bareng. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kacaritakeun ba guru hakikat mah hese ngan andai kata kapanggih kuari andai kata kapanggih pasti diberi cara atuh anjeun kuari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu teu reseupeun dunia ingetan anjeun ka dinya bae heula pasti kitu tah cak guru per hari anjeun eta napakuran inget bae heula inget ka jelema-jelema anu teu reseupeun dunia inget bae heula mulai inget ti guru ente guru nu pertama guru kedua guru nu ahli Allah anu teu ingeteun kana dunia sok baca bacaan silsilahna eta jelema anti dunia baca Fatihah renungkeun sok ngarenung heula direnung urang di titahna kakarak sakitu doang merenungkeun jelema-jelema anu teu resep dunia bae heula ngarenung moal bisa sekaligus moal guguru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu teu reseupeun dunia mulai ti guru urang nyaho kana teu resepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teu resep dunia teh cuek terhadap dunia urusan dunia nak boga jeung teu boga lain urusannya na urusan Allah tama tapi urusan teu resep jeung resepna urusannya na mulai naik ka luhur ieulah jelema-jelema nu diangkat ku Allah jadi wali jelema-jelema nu geus leupas pikiranna tina dunia teu aya ta'alluq kana dunia nah kurang diinget mulai ka luhur naik eta ahli Allah nu mandaknya na bisa itu diangkat jadi wali ge lantaran manehanana leupas tina dunia si eta guru nu eta terus ujung-ujungna ka Gusti ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna ka Gusti Allah begitu dijieun ieu dunia na ye mulai harita Allah teu pernah melirik kana dunia jang nyoba ka manusia diasupkeun ka jero hate okos kitunya dunia tetep encan keneh bae ngan geus aya ner-neran lantaran urang teh kuari manginget-inget jelema nu teresep dunia per hari beurang peuting teh eta bae nu diinget teh jelema-jelema nu teresepen kana dunia dongeng-dongengna ku urang teh terus bae carita-caritaanna terus bae ku urang diamati dipahami aya engke tepa horenganan lain kudis bae nu tepa lain kurap bae nu tepa horenganan lain ta eta kos kitu ge tepa urang kuari nya hiji jeung DPR bakal katepaan bahasa-bahasa DPR jeung taktik-taktik cari-cari uang di dalam ka DPR-an bakal nyaho urang babarengan jeung ahli ekonomi engke setik-setik urang kabawa ku perekonomian urang babarengan jeung pemerintah setik-setik kaismeun katepaan mulai orang kuari neangan jelema nu apik neangan orang kudu jelema nu apik anu apik bangonna teh embungeun kana dunia lantaran nuku urang dibabaca unggal poe direnung ku urang unggal poe ieu jelema-jelema anu tereseupeun kana dunia berarti urang teh resep mulai ka jelema ka kiai ka ustad ka tokoh ka sanu tereseupeun kana dunia urusan boga lain deui urusanna teresep ulah aya ta'alluq kitu bae heula terus sapoe mungkin make naon kitu jangka waktu nu panjang lain bulanan ieu teh tahunan dibere modalna zikir dibere modalna zikir
briefing jeung guru mulai guari didongengkeun Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi teh didatangan ku nini na mending mun geulis mah jore eueuh kan nini nu geulis eueuh aya hiji lah mal bejakeun tapi ieu mah jore nini umurna bangsa 100 tahun dia bongkok neuleuh susu geus lambeng neuleuh mata cileuhan bae caian bae sungutna geus ngacai bae huntu geus eueuh hiji-hiji aca ceuli geus kaluar kulit geus kos kitu sakilang ku urang dimodif dipakaian shadow misalnya nini pakaian wadah ku urang gincu rapi urang heuleuh nini kos kitu lain resep asana ieu mah kuntilanak aja nini tah ieu nini kapanggih ku Kangjeng Nabi nanya Kangjeng Nabi ke malaikat Jibril man ya saya dunia gambaranana kos kitu nini joben jore lamun urang geus bisa neuleuh dunia kos neuleuh nini saha nu hayang ka dunia nini jore culean nyaos ya cule lehoan culean cileuhan kemudian atuh ayeuna mereuhakan bae batuk teu eureun-eureun geus bongkok aduh nini kos kitu pasarkeun coba saha nu hayang ka model kos kitu moal aya kadeleuna ku Kangjeng Nabi teh dunia teh nini tapi begitu kadele kuno sejen ternyata horenganan dunia teh kadeleuna awewe anu geulis ya begitu Kangjeng Nabi ningali deui eta awewe ku geulis-geulis teuing masyaallah matana bureuleuh ceulina rancung wih pipina ge poharaja sangadaun seureuh ya Allah bibirna ku beureum-beureum teh ya Allah Gusti semampai ieu na mararcut jasa Gusti mun pake nari teh kadeuleuan gulak-gilekna eta naon eta geulis amat si awewe eta dunia dunianya aya dua jadi hiji kadeleuna dunia teh nini piijideun nomor kadua kadeleuna kos panganten piresepeun tinggal kembali ke diri urang kuari neuleuh kada dunia teh apa kos nini apa kos panganten seluruh wali neuleuh kana dunia percis kos nini wa kulul muluk seluruh raja neuleuh kana dunia kal arus seperti kos panganten wali neuleuh dunia kos nini teu hayangeun nya nama raja pemerintah kabeh neuleuh ka dunia percis kos panganten nu matak padesek-desek pamarentah mah raja mah kabeh neuleuhna dunia sebab kos panganten wali ijid ngajauhan tina dunia lantaran kadeleuna kos nini balikeun deui ka awak urang ai awak urang neuleuh dunia kos panganten apa kos nini mulai ta asana panganten asal panganten ya lu mantak berani ngeridit lantaran kadeleuna kos panganten berani dina gitu langit biru lantaran kadeleuna kos panganten berani muka warung tengah peuting lantaran kadeleuna kos panganten berani nipu lantaran kadeleuna kos panganten berani ngabohong lantaran kadeleuna kos panganten berani ninggalkeun salat ninggalkeun ibadah demi dunia lantaran kadeleuna kos panganten tah lamun urang nginget-nginget kadinya bae moal bisa ingetkeun renungkeun kawali anu dedeuleuana kana dunia kos nini
urang nanya dijatdaken horenganan dedelan urang mah tetep dunia teh herang baik kos panganten baik panggil deui ku guru mentek mun teu boga guru mal bisa cek guruna tingkatkan kuari kumaha carana tuturkeun jelema nu bisa neuleuh dunia kos nini nu bantaknya na bisa neuleuh dunia kos nini berarti boga pagawean anu mengarah kana dedeleuan kos nini terhadap dunia. Tuturkeun Gus ya kumaha tuh carana tuturkeun para wali sok mulai dibere cara ieu tah kieu tah pagawean ieu kieu tah sok eta heula mulai nyana berang jeung peuting teh kadeleuna mah akur bae jeung urang ngariung bae nyalateun ngan perbedaanna kieu ketika kasing sal teu dibere sholawat nyana mah teu ngacung pan aya berojak kelewat satu beda tah oh nyalateun mah nyalateun tapi teu pernah mentolerir teu pernah neuleuh kana luar daripada titahan nyalateun sagala rupa kitu bae silaturahimna kitu dan kitu oh tuturkeun melalui metode geus urang mun teu boga guru tetep bae neuleuh dunia teh kos panganten bae tadi kakarak ngarenung jelema anu teu cinta dunia kuari mulai berangkat urang aya carana ieu mulai teng panggil deui ku guru berarti lain sakedeung waktuna tambahan ulah molor bae atuh ti peutingna molor bae sia carekan pasti ku guru molor ke kajen nonton bola mah mangpaat aya tah mah tampiling mulai wiridna ieu tah nya tapakurna ieu tah muraqabahna ieu tok mulai dipigawe teng terus bersusah payahnya mun cara naik ka tangkal kalapa mangangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod capek aya nu geus datang ka palapahna merosot terus we capek nya berusaha kos kitu tetep naik plek data kacaritakeun datang we geus moal dibejakeun teh cara-carana jeung moal kuat jeung hese deui jeung aing kitu nya hode sebenarnya mah barang urang datang ka dinya oh jahe orang dunia teh kos nini ya Allah kunaon jelema ngudag-gudag dunia sapira nini bengking cileuhan culean lehoan haju ngacai haju sapira nini atuh dae kira-kira urang hees jeung nini kunyana dipangku urang ku nini meureunanan beuh hapekna ge pohara sapira nini make minyak nage atuh hapek lah nini makajeun ku kumaha embung urang nini deuleu nini Allah susuna geus datang ngampai datang ka tuur ka dieu tah sang bongkok maksudna bongkok mantap barang geus datang teh ka dinya kunaon jelema ngudag-gudag kos kitu itu nini tah kuray ieu mah gancang caritana bae keur carita gancang ieu nyana kuari geus bisa ngabedakeun antara dunia baheula bakos panganten luar biasa ceramah ge nu di deuleuna etana bae kan pun kamamana ge eta bae geus pokona mah eta bae kajenting kukumaha ge jakos panganten teu bisa dihenteu sebab encan berangkat mah pasti deuleuna kadinya bae indah baik kajenting kahujanan tunduh lantaran deuk ngahareupan panganten sugan rada kandel pangantenna halo kandel geus kadinya bae kiai ngariung geus dihebat-hebat ku batur teh lantaran nyana can pernah
ngalakukeun metode ngalaksanakeun cara tetep bae udeng tinggal udeng sorban tinggal sorban okosna doang horenganna nu dimaksud nama eta keneh kabeh kadinya geus lamun dai kadinya kori kadinya kiai kadinya atuh komo DPR mah komo pamarentah mah biang nama Habibie kabeh teu beres nu beres kabeh ge kecuali jelema nu geus teh tadi datang celak ngarangsot turun capek luar biasa teu mahi 1 tahun 2 tahun 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun kakarak datang truk je cek Imam Ghazali je horeng ini horenganan Imam Syafi'i 3 tahun ninggalkeun aktivitas barang truk datang horeng dunia ini Imam Hanafi 2 tahun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun henteu aya 2 tahun tagu gurunya na solok 2 tahun silakan Nu'man nyana maksudna begitu geus datang horeng dunia man ini bagi jelema kuari nu geus datang kadinya neule dunia nini ta eta yang datang kadinya kumaha renungkeun heula anti nu ahli anti dunia sanggeusna merenung diinget terus ku urang silsilana dibaca ku urang dina waktu anu tertentu kemudian urang dibere carana meronta urang hayang terus begitu urang geus usul ningali dunia jakos dini orenganan jelema ieu geus jadi wali sebab bisa ngabedakeun antara dunia nu kadeuleu nini jeung dunia nu kadeuleu kos panganten geus jadi wali tah. Nah bisa ngabedakeun engke antara jelema nu datang boga sifat rububiyah jeung boga sifat ubudiyah kajen teuing manehanana kukumaha ge pakaianana mungkin bae pakaianna rudin mungkin bae pakaian necis mungkin bae pakaian tamangan sakadar borongsong tapi nyana bisa neuleuh ka jerona masyaallah bisa ngabedakeun ieu mah boga sifat rububiyah ieu mah boga sifat ubudiyah bisa ditarohkeun ku nyana cak aing rububiyah ieu mah jelema kajen kukumaha ge lah mah nya jageringanan gaya kitu mah nya necis kitu hehehe nyana mah keur nyamar kajen kukumaha ge papanya mah di Golkar ge keur nyamar alih Abah Urah Fajar kiai bener jadi nyana masuk ka Golkar tuh kuari geus kabeli mobil pan di Golkar wah itu bener teu bener teh kuari nyana buktikeun ku sia ge ajak ku sia ayo ajak ka mana sok ajak lelempangan bakal beda omongan bakal beda tingkahna bakal beda lantaran rububiyah anu kunyana selalu dikaluarkeun sifat rububiyahna lain sifat ubudiyah urang mengenal eta teh teu bisa saminggu teu bisa sabulan teu bisa satahun tok geura kenalkeun geura makin kebal makin kenal makin kebal makin kenal sebab jelema geus datang ka dinya mah tetep nyana teh ngahalangan bae embung kanyahoan aya sifat rububiyah di dirina leuwih ngeunaheun pajar jelema bloon leuwih ngeunaheun pajar jelema teu bagus leuwih ngeunaheun pajar jelema lain ahli ibadah nikmat teu kanya embung kanyahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan urang mah kakara puasa Rajab 2 poe bage aing dong sia terek nurutan aing jadi naon sia mah cirup teu puasa tuh sia mah sarujeng oroi koros aya puasa ngajarikeun batur geus teu beres sama geus teu beres sama banding dibebaskeun apa ka ditu ka turunan teu beres sama jadi kakara puasa sakitu ge sekali kanyahoan batur mah geus jadi wali embung kanyahoan nah iyalah nyana geus bisa jadi ke wali mah katebak teh ku wali deui bagus urang can paham ku dibaguskeun ku itu coba ge tuturkeun ku urang sabulan tuturkeun satahun bakal kanyahoan sifat rububiyahna tetep iiraha bakal kadeuleu we ku urang
bakal kadele bae ngan tetep bae di bulan bae kunyana embung kanyahoan embung kanyahoan padahal dedeuleunana terhadap dunia teh geus okos nini tapi nyana tetep bae kos resep bae kos resep bae maka batu 5 sekali dipakai pada tangaran kos resep eta bae eta kos kitu kan penta ge tadi bikin resep atuh ngaranna tah mah itu tersebar di peta dibikin ayat tadi mau di peta dibikin ojol atau tolol sama atau ojol kene satu saat tetap sifat rububiyahna bakal kajahoan ngan teu gampang sebab kunyana disumputkeun bae terus nah iyalah nuku urang kuari dicaritakeun kakarak nyaritakeun urusan ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah engke di mana kanyahoanana ketika urang babarengan sebab rububiyah mahaluha al-batin wal ubudiyah mahaluha al-zahir rububiyah eta tempatna batin ubudiyah tempatna zahir ketika urang bareng dahar sifat hamba aya di nyana akur dahar nginum sifat ubudiyah aya sare sifat ubudiyah aya ngopi sifat ubudiyah ngaranna ngerokok sifat ubudiyah gitu ngaranna malah batur puasanya nama henteu masalah geus sifat rububiyah can katara ieu kajen kumaha ge can katara ke katara-katarana ketika satu ketika aya kahuruan misal aya kahuruan jelema nu tadina puasa bae nu tadina ibadah bae harenggosan nyana tenang seuneu mati Allah kalem bae heulana urusan kahuruan bae urang ulah naon kitu ngaranna ulah bingung ulah panik tenang bae tenang tah sifat rububiyah mulai katigali ketika darurat batur kelabakan ulah nya namanya kocai bae pare timbul weh balik teh hebat senang bae nang Allah urang mah lain kitu pan begitu sat pare mun aing waduh eta ngaranna sifat hamba mulai takanyahoan ketika ayat terjadi kematian panik kabeh panik ieu ceurik ieu ngahing ieu ceurik ieu ngahing nyana selalu tenang diceungceurikan moal hudang deui eueuh dongengna nu paeh diceungceurikan hudang lamun aya nu paeh careurik kaju hudang ceurik sia sadaek-daek tapi eueuh tenang urang doakeun kalem bae kalem padahal di jero hatena mah manusiawi nyana ge sedih nyan bisa nenangkeun ngaredakeun etalah katembongna rububiyah di dieu eueuh nu nang urang kabeh ge nang Allah hirup urang nang Allah maot urang nang Allah sehat urang nang Allah kabeh nang Allah tenang teu kudu panik kabeh ge terjadi eueuh di luar naon kitu gerak Allah eueuh nu tah bisa tenang sifat rububiyah nanti dinya mulai kos tadi teh eta kos tadi guru ketika murid kabeh dahaga neangan heula teu langsung ngadoan teu neangan heula kaler neangan kidul neangan usaha ngaranna padahal bagus bisa nyalaun tapi henteu urang mah teu kudu neangan deui aing ngadoa bae ka Allah geus aing mah boga doa manyur pokona mah aing geus nu penting sia mere ka aing duit deui bae urusanana geus neangan kaler kidul wetan kulon neuleuh ka tukang ka kaler ka kidul eueuh sasaha mun masih kene aya jelema moal mun masih kena aja lemah moal kulantaran nyana sorangan kakara kadoa ya Allah ya Rabbi doa set pajar teh jauhan padahal diintip karak sifat rububiyah timbul jadi lamun encan darurat atuh biasa bae teh katembong geus tahunan hayang nganyahokeun sifat rububiyah lantaran salat mah bisa dibuat-buat kurang coba itu kiai itu orang intip salat mah bisa akur du sejen ge nu bodoh ge bisa nuturkeun Allahu akbar sujud rapi bisa ditiru kos kitu mah eta mah urusan zahir maca Quran dreng bisa ditiru tama kos kitu mah bisa ditiru tama tapi jelema anu geus bisa ngabedakeun rububiyah jeung ubudiyah ketika darurat
aya kejadian tenang. misalnya urang ku ari nyandung nu kolot marah, tenang atuh lain tenang atuh nyala nu tenang nu kolot modar. Bisa nenangkeun ku kitu tah. Ya Allah. Jadi bawa kekajauhan rububiyah teh lamun can darurat. Geus darurat. Oh, tercengang kabeh. Kos gitulah sebabnya nama terus jumput. Dia sumput. Nah, padahal geus nyaho setiap jelema nu datang ku nyana geus katebak, tapi kan henteu dijelas-jelaskeun teu meunang. Teu meunang lamun dijelas-jelaskeun atuh nufur jelema. Nufur teh mabur. Ih, moal aing mah mesti ditebak ku nyana. Embung, geus darareukeut bae padahal mah kanyahoan sieun ngridit sieun. Kanyahoan. Sieun mah malamar resep karangna, sieun mah resep atuh mah malaman nu rek rencana kawin jeung urang Karawang atuh kanyahoan kabeh. Ngan teu dibejakeun. Tali nanyakeun kieu da musim naon di Karawang. Ieu pana juga Karawang. Kos nyahoan bae. Paling ge kos kitu doang. Kalau menyana ngotot ente geusan geus. Tuh, pada ente menyebut Karawang ente ieu mah sugan bae atuh itu. Padahal mah tek geus karasa ka jantungna sial kanyahoan berarti aing ieu. Tah ieu wali. Jadi moal diangkat jadi wali lamun encan bisa ngabedakeun antara dua perkara dina mazharin wahid. Jadinya bisa ngabedakeun ieu rububiyah ieu ubudiyah sebab kanyahoan kadeuleu kunyana rububiyah batin ubudiyah zahir. Urang babarengan dina ubudiyah nah unggul sifat kehambaanana atuh teh mah kadeuleu dahar akur bareng dahar akur nginum akur ngarokok akur ngopi akur sare akur atuh kos kitu bisa dibuat-buat. Tetapi engke timbul rububiyahna satu ketika nyana sila tanpa disadari kebel amat eta silana teu katuturkeun ku urang terobah-robah silana teh satu kedua satu ketika meurinya keur manteng nyana ka Gusti Allah teu sare beurang teu sare peuting teu sare terus asana geus 20 peuting teu sare nyanana teu boga pikiran ku kumaha ngan kurang ditaliti ieu teu sare-sare sifat rububiyahna keur manter eta kanyahoan kituna teh ketika urang ngintip bae lamun dijelas-jelaskeun atuh malah nyana teh ooploan eedanan ka dituna mun urang hayang nyaho malah nyana mah bebloonan nu mantak eta kitu Abu Nawas bebloonan aya kawalian di jerona aya wali di jerona mantak bebloonan selalu tiba heula kos kitu bae embung lamun nyaritakeun urusan batin arego sayang geus api lain embungeun kecuali nerangkeun urusan-urusan dina kitab. Lamun urusan-urusan nyaritakeun ka jero moal dekeun sebab aya di jerona beusi katebakeun. Nah ieu lah moal bisa kanyahoan moal bisa diangkat jadi wali can jadi wali jelema lamun encan bisa ngabedakeun. Mun geus bisa ngabedakeun ieu mah nini orenganan. Ieu mah nu ngora orenganan. Eta mah geus bisa wali berarti tah. Ieu mah nu kolot mah rada geulis nu ngora mah rada jore wali tah geus sarua. Wali mujbir tah geus. Eta kakarak dina urusan dunia, encan dina urusan makhluk. Kiai geus kaharti kitu nama metodena basa etik, micin kakapiran. Emang kafir aya sabaraha? Urang lamun nyaritakeun dina tauhid mah kafir teh ngan hiji bae, jelema anu ibadah kasalian Allah. Tapi lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat. Aya kufru zahir, aya kufru nafsi, aya kufrul qalbi, aya kufrul hakikat. Lamun kufru zahir mah gampang, jelema nyembah lain ka Allah kufur zahir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur henteu kufur berarti cak zahir. Naik wari kufur nafsi ulah aya ngaku. Sagala rupa ge kapan nu Allah teh Rabbul Alamin ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah teh anu mangeranan alam nu ngabogaan alam nu ngurus sakabeh alam teh masih Allah
urang teh ulah aya aku-akuan ketika urang aya ngaku boro-boro karena naon ka diri urang bae di aku urang moal diangkat jadi wali dedeulean urang tetep dunia panganten bae sebab aya kufur tete disebut kufur nafsi nomor katilu aya kufur qalbi kumaha eta di jero hate urang loba ta'alluq di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan sumur dunia sumur makhluk dan lain sebagainya tak ulah ngarentet di jero ketika aya sesuatuan di jerona termasuk kufur cek ahli tarekah kufur qalbi urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur cek ahli tarekat sehingga deh ulah salah engke sia ceramah kufur deh atuh bang di talian sia cerita tarekat ieu cerita tarekat anu takbirat tarekat teh lain zikirna kos kituna ketika orang Allahu Akbar ingat ka warung ingat ka jabatan ingat ka manusia ingat ka motor ingat ka mobil kufur loba jasa disebut kufrul qalbi iyalah anu kudu dibersihan moal waka kadeleuni eta teh dunia lamun qalbina urang masih kufur maka bahasa Tan Syekh Abdul Qadir bahasa Imam Ghazali sing hade bahasa kufur dina tasawufna sing hade ngufurkeun ka makhluk teh Imam Ghazali Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Qusairi Syekh Junaidil Baghdadi lantarannya nama beda jeung syariat nyana geus notog kana hakikat nu mataki halal dibunuh digantung lantaran nyana ngupurkeun ka jelema kos kitu nah iyalah kufur tinggal kufur hakikat tak kabeh ge ieu adalah nu Allah Gusti Allah dedeulean teh Allah ketika urang neuleuh masih kedeh lain ka Allah minimal eueuh daya Allahan eueuh kekuatan Allahan eueuh ilmu Allahan berarti urang masih kena kufur hakikat iyalah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna tah tafakurna tah muraqabahna nya teh ulah datang ka kufur lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu tinggal kufur nafsi dua katiluna kufrul qalbi kaopatna kufrul hakikat urang bisa tidinya urang seuri di luhur je ini eta mah mana tuh bareng di luhur urang ini beneran mulai engke lamun geus bisa nelekos kitu sagala rupa kadeuleu sagala rupa katembong jelas tajali di dieuna ge tajali teh ebre waqa'a pihak tajalli jelas jadi jelas geus jelas mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe ku urang aya walian ya di dieu ye mun aya solihinan aya solihin coba tangan aja solihin di mana ge terus dia ngobrol batinnya lantaran sarua itu tersep dunia batin urang tersep dunia nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji urangna hirup keneh itu geus maot pan itu mah teu maot sarua bae maot oge zahir ge hungkul teu maot pan hakikatna mah ngahiji urang lamun nyaritakeun kos kitu asa di alam mana asa percaya asa henteu apa iya apa henteu komo mun didengekeun ku Muhammadiyah mah tahayul tah mah kos kitu mah tahayul tah mah kos kitu mah angel keneh nya mah urang bae nu percaya apa iya apa henteu nya nah kulantaran jauh jasa jeung pemikiran urang jauh jasa iyalah metode-metodena nu eungap nu dibahasakeunana ku urang teh lamun naik ka tangkal kalabang ngangsrot geus bararundas turun deui ngangsrot bararundas turun deui hayang datang ka palapah teh angel jasa tahunan ngalaksanakeun metode-metodena ngaleungitkeun ka kufuran opat kufrul zahir kufrul nafsi kufrul qalbi kufrul hakikat iyalah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas aya ilmuna ilmu tauhid tinggal ieu ta kufrul nafsi ieu nu ditata ku ahli thariqat anu bajuna baju tasawuf naik engke ka kufrul qalbi supaya di jero hate ulah bari segala rupa naik ke ka kufrul hakikat datang urang tamat urang seuri sorangan urang seuri sorang merenung engke ge salat ge beda ge kadeulina salat ge lain deui kumaha teteg salat teteg mun diuk teteg
teu edeg. Jadi lamun diuk teh mah diuk bae cenah mah teu robah-robah, batur geus balik ge nya mah diuk bae. Kos gitulah ala kadar penjabaran jelema nu diangkat jadi wali bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun kasadayana nu tos mampir kana channel Abi. Ulah po support terusnya like and subscribe channel Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.